Sakaterangan sungut anjing teh najis disebutna oge najis mughaladhah. Ku najisna eta sungut anjing, lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat, kudu dikumah ku cai make taneuh ongkoh 7 kali deui ku najisna. Tapi sanajis-najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut sia nyinggung karena perasaan aing, cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Jadi sanajis na sungut anjing melalui najis di batan sungut sia bieu ka aing. Agama naon sia? Islam. Hah? Islam. Benar Islam. Benar. Al-Islamu man salama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sesama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Kewajiban umat Islam silih salametkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerhatekeun batur, nu kitu disebut Islam. Goblok sia.